Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui sareng abdi Wardah Maulida Muntaha dina Raga Warta Sunda dinten ieu. Aya berita anu mantak ngageuliskeun hati urang di dunia kriminalitas. Saurang lansia janten korban perampokan sadis di Kota Pekanbaru Riau di Bumina sorangan. Korban ngantunkeun kalayan tatu di bagian raraina sarta harta bandana leces leungit dipaling ku palaku. Saurang lansia anu jenenganna Dimaris Isnin Sitio yuswa 62 tahun kapendak ngantunkeun di Bumina di Jalan Kurnia 2 Limbungan Baru Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Riau. Dina rekaman CCTV katingali aya 4 orang palaku anu lebet ka jero bumi korban. Kawitna korban anu nuyu nyalira teh masih keneh nyiumbuhkeun atana tumapang para palaku supados lebet. Nanging telah miti harita, salah seorang palaku anu nyandak ditinggal mangruk di batang kai lebet sarta langsung nenggelkeun kai eta kana rarayawar korban sababaraha kali. Dugi ka korban ngantunkeun dunya. Saparantos kitu, para palaku langsung ngarampas barang-barang berharga milik korban sapertos artos tunai, telepon seluler, sareng perhiasan. Menerima laporan tentang adanya diduga tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Ada beberapa barang yang hilang, antaranya perhiasan, kemudian uang tunai dan handphone. Untuk pelaku dari analisa CCTV sudah diketahui dan saat ini sedang kami kembangkan untuk melakukan penangkapan. Dalam tindak kejadian ieu teh tetela urut minantu korban sorangan. Motif palaku teh peda ngarasa nyeri hate ke korban. Ayeuna para palaku parantos hasil ditewak ku pihak kepolisian sarta kaancam hukuman anu paling berat nyaeta hukuman mati. Pamirsa, mun sakitu warta anu tiasa didugikeun kangge dinten ayeuna, sim kuring Wardah Maulida Muntaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.